Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Bu, tiasa nyuwunkeun waktosna sakedap abi bade wawancara ka Ibu pangajaran basa Sunda. Mohon bangga bade wawancara naon? Abi bade naroskeun naon pendapat Ibu ngeunaan virus ieu sareng naon anu pada dilakukeun ku masyarakat dina pandemi Covid-19. Virus ieu sararesna lemah tapi kusabab urang teu patuh janten virus ieu langkung kuat. Upami taat sareng urang tinggal di bumi ti mimiti datangna virus jeung urang cicing di bumi sabaraha bulan ayeuna urang tiasa kaluar ti bumi secara bebas. Mohon numutkeun ka Ibu mending sakola online atanapi sakola offline. Saur ibu mah mending sakola online heula kusabab ayeuna masih zaman pandemi janten langkung sae di bumi. Mohon atuh Bu, janten urang kedah kumaha me dampak Covid ieu teu meningkat. Ya ngajaga jarak, nganggo masker, nganggo hand sanitizer, sareng tong hilap, wawasu panangan, patuhi protokol oge. Hatur nuhun Bu, cekap sakitu wae wawancara ti Abi. Nuhun sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.